Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran akhlak bab naon ieu teh? Tata krama cumarios ya. Nomor katujuhna kedah ngajagi tina kalimat anu awon sapertos nyarioskeun batur. Nyarioskeun kaawonan batur maksudna mah. Nah ulah eta teh sabenerna tekenging nyarioskeun kaawanan batur. Terus eta teh teu sopan nyarios kitu. Nyarioskeun kaawanan batur nu batur teh eueuh dihareupeun urang. Gibah. Ngadu-ngadu teh kenging. Terang ngadu-ngadu. Kumaha contohna cik sok? Misalkan bolan urang. Eta aing moyo ka mana itu si itu lama si itu teh teu moyo terus gitu misal atawa masih nya oge moyok masih nyaan oge si itu teh moyokkeun teu kudu di bejakeun ku urang teh si itu tuh moyok maneh tuh sampeurkeun ku maneh poyok balik ya atau poyok balik atawa kumaha sina paseata itu ngadu teh adalah anu osok dilakukan ku penjajah Belanda cenah. Ngadu-ngadu bangsa Indonesia. Jadi bahasa Belanda na teh Divide et Impera. Politik adu domba. Jadi misalna teh diadukeun antara orang Jawa jeung orang Sunda. Wah kumaha we nyieun fitnah. Jadi meta lamun bangsa Indonesia diadu domba lemah weh dabari weh dikumaha dikuasai ku Belanda ku batur tekenging dosa eta teh ngomongkeun ngadu-ngadu tuluy ngabohong naon ngabohong teh alki ngabohong teh ngobrol teu akur jeung bukti misalkeun di Cikadu aya ieu si aya kapal helikopter ragrag padahal mah eueuh nah itu ngaboh entong eta teh sareng nyeuselan batur ulah eta nyeuselan batur nyeuselan batur teh nyacat batur ari salah mah sanes nyeuselan ngabenerkeun eta mah ari salah anu salah mah hek diobrol dibenerkeun eta mah lain nyeuselan tapi ngabener ai nyeuselan mah ngabenerkeun henteu nyalah batur salah cek hukum agama henteu bagus sih itu teh cek hukum agama teu salah ai ku urang kalah ka dinaon nah itu teu ulah misal ulah nanti tekenging geureuhan aya batur misalna teh si itu teh batur teh make baju biru kayak di kode al teh nah atuh maneh teh make baju biru atuh padahal mah ku agama oge teu dilarang biru teh make baju biru teh pakai baju biru atau mana nah itu teh nyarekan ngaranna teh lain ngabenerkeun ka ulah keun we ku agama ge teu dilarang nah ku urang dinaon dilarang nah, itu teh pajak teh alki margi aya hadis laisal mu'minu bito'anin teu sampurna imana teu sampurna jadi jalma mukmina nyaeta jalma anu sok seueur nyacat batur ku agama ogen teu dinaon teu dicacat ari ku urang dinaon dicacat repeh weh si itu batur mah bareng-bareng wiridan ieu mah kalah ka maca yasin sorangan mah maneh teh atuh tah entong keun we antep da si itu ge maca yasin teu dicacat alus malahan peda meurang teu bareng hartos
kecuali aya perjanjian ti tadina kumaha seperti di pesantren. Kan di pesantren mah aya perjanjian, aya janji pelajar siap taat patuh dan disiplin terhadap aturan pesantren. Lamun cek pesantren biru-biru, sehingga lamun cek pesantren biru orang kalah berem bisa dijatuhi hukuman. Eta mah beda deui. Eta tartos lah kudu alge. Walala anin teu sampurna jadi mukmina jalma anu sok loba ngalaknat teh ngadoakeun kieu sing dilaknat ku Allah sia maneh teh. Tah ulah eta teh ngobrol kitu awan. Terus wala pahisin jalma anu kabatur awan gawe goreng kabatur. Ya, jadi ngobrolkeun goreng jeung wala badijin jeung ngomong anu goreng weh. Jadi ngobrol goreng teh walaupun lemah lembut tapi matak menyakiti hati orang lain itu goreng. Walaupun teu kasar. Misalnya kieu. Si Juhalim teh teu naik kelas da bodo cenah misalna. Ku urang teh dikitkeun, aduh karunya euy Juhalim batur-batur mah naik. Ieu mah nyalira weh. Batur-batur mah naik. Kan eta teh lemah lembut caritana mah, tapi maksud nama ngejek. Nah itu awan ngomong ketekenging gitu. Oke, aya dauhan Allah wala yagetab ba'dukum ba'don, ulah gibah sawareh anjeun ka sawarehna deui, ulah ngomongkeun kejelekan batur. Ayuhibbu ahadukum aya kulalah ma'ahi, nah salah siji anjeun resep ngadahar bangke batur dulurna. Ongko pakarih tumuh ngewa urang teh kana bangke teh bau. Ari bangke bau. Jiji. Ngewa dipika geuleuh. Bangke teh. Tapi kunaon sok didahar? Itu adalah ibarat ongko itu teh kejelekan. Nah, tapi lain kunaon sok dilakukan. Ongko si itu teh berbuat jelek. Si itu teh ada kejelekan anak. Tapi kenapa diomong-omong? Mata jelek ogen pasti logikana jelek mah buruk mah goreng mah ngewa orang teh nya henteu resepnya. Tak kenapa tuh diomong-omong? Kenapa? Saben tamatak cek Allah ongko ngewa kana bangke teh. Kana bangke dulur anjeun teh. Dulur anjeun teh bangke boga kejelekan. Pasti geuleuh anjeun teh ngewanya. Tapi kunaon didahar? Nah, itu contoh ibarat ti Allah. Engkau kejelekan. Pasti anjeun teh ngewa ada jelek. Tapi kenapa dibicarakan? Nah, itu maksud Allah teh. Jadi pertanyaan bimakna mengejek terhadap orang yang berbuat gibah. Atau ari teresep mah goreng si itu teh berbuat kejelekan atau melakukan kejelekan. Repeh we. Nah, begitulah. Can ieu entamatkeun entong. Hah? Oh, kedah ngariksa tina nyebarkeun rahasia. Tah, rahasia. Aya rahasia, aya diketahui oleh publik umum. Nah, sesuatu anu rahasia urang teh ulah dibeja-bejakeun ku urang teh. Lamun ku urang rahasia batur dibeja-beja, dosa urang teh. Sok aya rahasia perusahaan. Rahasia bumbu masak baso Juhalim. Ah ieu teh cek si baso Juhalim teh kieu rahasia matak urang payu teh. Bumbuna teh kieu. Ieu teh resep rahasia ieu teh.
ai pek teh ku deal teh teu kahaja kadenge di beja-beja ku tak ulah eta teh ngertos teh Oh, situ. lamun ngahaja ngadenge-denge ngaranna deal teh maling berita doraka di sarua Sing teu disebar-sebar gitu. masing teu disebar-sebar ogen misalkan aya rapat tertutup atau naon riungan tertutup ulah kieu nah ngobrolkeun naon nya eta riungan eta tentol itu keajakan dosa sami teu kenging heureuy anu teu pantes nah heureuy anu teu pantes teu kenging sing pantes adu lamun ari rek naon rek heureuy seperti Rasul moal asupsu moal aya nini di surga mah itu heureuy anu pantas jeung bener semacam kitu ceurik nini teh urang teh cenah percuma geus kolot non di dunia teh kolot-kolot teh moal ka surga puguh di surga mah masing di dunia na geus nini ogen bakal ngora deui maksud Rasul nah itu heureuy pantas ulah heureuy teu komo heureuy bari bohong teu kenging margi matak ngawaris kana ngunek-ngunek heureuy anu teu pantes mah sok jelema anu tara heureuy di heureuyan ku urang bakal tebetaheun ka urang teh amek si itu teh oge teu kenging ngahinakeun batur ulah nganggap hina nganggap teu bisa ka batur teh atuh da kaur perencanaan desa pukul mah baraloho tah itu ngahinakeun aya nu ngomong kitu teu kenging sakumadauhan Allah ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin hai orang yang beriman janganlah suatu kaum ngahina ka kaum yang lain semacam bahasa kitu pagawe desa eta mah atuh boloho teu bisaeun atuh da itu ngahina kitu tah asa aya kunu khairum minhum bawa anu dihina teh leuwih alus daripada anu ngahina cek Allah mah da bukan berarti dihina oleh manusia hina di hadapan Allah begitu pula tidak berarti yang dihormati oleh manusia itu dihormati dimuliakan oleh Allah banyak yang dihormati oleh manusia tetapi dihinakan oleh Allah wala nisaun minisain awewe teu meunang ngahina awewe nu lain asa ayakuna khairum minhuna buah awewe nu dihina eta teh leuwih halus di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada anu ngahina begitulah pengajian mah